Bos. Hah? Si mana, Bos? Anjir, tah boga hutang ka urang yo. Sok tagih kok, Bos. Ayo. Mak, mana hutang teh? Rela teuing atuh. Bayar beuh ka dikeun. Hampura bos, acan cair duitna. Iya mah, Bos. Geus lagu lama si Mama. Eta Bos geus sabaraha utang kan? Geus satahun yo. Dulu eta. Teu bayar-bayar ka urang pugu. Duh. Man, ieu cenah ngadogan cair wae ira anu cairna atuh. Itu lah murid dibayar. Asal nama rek we iya ya cairna. Heeh, nyang ke buritnya. Ya, soalnya eta duitna ek pake apel pugu. Ya, yo. Heeh, si Obos karunya rek apel ka kabogohna ayeuna teh mah. Heeh. Geus Bos, ayeuna mah ditalangan heula ku urang paya Obos ka imahna ayeuna ka imah kabogohnya. Heeh, kadeke nya buritnya. Heeh. Nya sok atuh yo. Oh sok engke dibayar ku aing sore. Alangan heula we anak muda. Ya, anak muda. Hah? Ya, nuhun nya tos ditalangan heula nya. Heeh, sok Bos. Ya, ayeuna mah maneh balik, urang arek apel lah ka itunya. Norek apel. Heuh atuh sok Bos nya. Sok. Sok nya yuk. Yuk, sok. Si sayang, udah lama nungguin.